bayangkan indung Masya Allah terus beki gede dedeh beki nyaah beki gede kuari terus bae di isangan di pandian waduh eta indung ya Allah ya Rabb bapakna neangan ka pabrik neangan ka pasar jang meuli susu jang meuli ambet jang meuli naon indungna ngurusan di imah bayangkan indung bapak emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi. Nah kuari ini mulai leng-oleng kokorondangan dan lain sebagainya tetep deh mana sing ade budak besi kahau sing ade eta kan ku dedeh anak sing boga gawe hade anjeun teh ka indung bapa ihsan kalawan hade nu nya ulah nyentak ka indung mah ulah marah ka indung bapak lantaran nyana nu jadi sebab ayana urang ngemantak ridallah fi ridal walidain ridho Allah terletak pada ridho indung bapak ridho Allah ridho indung bapak ridho Allah moal ridho Allah fi ridal walidain la ilaha illallah nikmat lupang gedena iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak dijieun nomor hiji alla tusyriku bihi syai'an nomor kadua kanikmatan teh ayana urang diayakeunna urang hakikatna ku Gusti Allah tetapi melalui hikmah sabab meunang indung bapa urang bayangkeun ku otak urang coba cek Kangjeng Nabi urang ti eueuh aya menang hikmah bapak urang totoker tengah peuting nandean indung paparahuannya beres di kelebu sorry sia gimana nu ti kelebu tah beres ngandung kapan eta mah mawa maneh 8 bulan galibna bayangkeun ku naik kana puyeng naik kana ceuli tarorek naik kana irung naik kana bibir teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum nu mantak nyana raba-raba mana nu ngeunah cak nyana neuleuh buah ngora cak nyana pasti ngeunah neuleuh cau ngora pasti cak nyana ngeunah neuleuh jambu ngora pasti ceknya nangeunah neuleuh tai ngora pasti ngeunah masa nu ngora-ngora lah eta kan diicip-icip kunaon eta aya manehan kan di jero terus 3 bulan 4 bulan rada deres mulai rada ngeunah deui dahar deka mamada ge make diperhitungkeun moalah lantaran ieu keur hamil ieu keur ngandung pan eta di jero beuteung keneh geus deudeuh indung di kondangan dia itu ulah lah cak bapana emang kunaon gitu ulah ibadah deket ya ulah deket ge emang kunaon gitu besi kumaha meureun di jero anak lain emang kumaha teu bagus kadeuna kunaon gitu lantaran di deui dihareup sakumaha jelema anu melendam di leuh tukang geus bagusna nu jelas pan lain kitu nu jelas lain kitu deudeuh ka anak besi kaganggu dek nginum ieu ulah lantaran besi mabok di jero dek ngadahar ieu ulah besi mabok di jero dek sare dek naon ge masih diperhitungkeun di jero beuteung keneh geus diperhitungkeun ku indungna masyaallah mulai kuari ge 9 bulan ge siap-siap dek ngalahirkeun antara 2 pae hirup jihad jana ya Allah ya Rabbi embung disesar lantaran aya lawang nu khusus nu mantak embung disesar lainna naon mahal 12 juta sedangkeun ieu kan kemampuanna ngan saukur 1 juta 2 juta dipaksa ku dokter kudu disesar bae zalim dokter nu mesti ulah disesar mah haram disesar sebab nyesar mah ngarusak alamun geus mesti terakhir kakara tuh masalah lawangna teu bisa teu mampu ngaluarkeun lantaran ieu adalah melebihi kapasitas sebab waktu asup nama leutik kuloun keluar jadi gede nah iya melebihi kapasitas tapi kakawasan Allah ya keluar bae keluar bae nu asup mimiti leutik keluar gede masalah
oh masalah kalau kosong jadi pikiran ulah. Urusan kekawasan Allah apa warinya ngabeten ngahejeun borosot alhamdulillah anak aya langsung kunyana dipandian kumaha dukun dan semedi susuan teu meunang aya nyamuk teu meunang aya naon digebegan kunyana kaganggu sare indung pikir ku otak coba aduh langsung nyusu langsung nyusu menang sababaraha penting mah dua nu nyusuna seuris ya mah heran aing mah nu hiji orok nu kumisan tah mah Bang loh eta masyaallah nu pamalingan si eunun teh ya cek pamalingan budak eta mah nu nyusu kumisan orok na bae kumisan komo bapana budak bayangkeun indung masyaallah terus beki gede beki dedeuh beki nyaah beki gede kuari terus bae diisangan dipandian waduh eta indung ya Allah ya Rabb bapana neangan ka pabrik neangan ka pasar jang meuli susu jang meuli ambet jang meuli naon indungna ngurusan di imah bayangkeun indung bapak emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi nah kuari geus mulai leng-oleng kokorondangan dan lain sebagainya tetep bae mana sing ade budak beusi kahau sing ade eta kan ku deudeuh-deudeuh ka anak sing ade konsian emang kunaon ditu di tukang empang pan kayak ngajibur ka empang deui kajenting bapana ka empang asa ulah budak tolol teh indungna deui ngomong emang kunaon gitu pongan nah pasti aya nanaon ye pasti aya nanaon ye sekali dia coba ngomong dah budak mah ulah ka empang ai bapana kajeun kena dijebur nah emang kunaon gitu tilok balik berarti nyandung ya bebeja keur nyandung di mana aya lalaki bebeja nyandung atuh meureun mun bebeja teu diizinan sih di mana aya ginian ngomongna atuh lah kos ditu tenang atuh mungkin ngomong fokus itu bang tenang lo budak hese ngomong nyandung mah teka harti gitu kurang berat aduh lamun hayang nyaho jati diri urang nyandung coba ge hayang nyaho jati diri urang nu asli nyandung beres nyandung mulai guys tuh dulu setan datang nyaho aslina urang setan berarti ya padahal eta kiai tetep ku pamajikan di setan-setan tuh setan datang tuh eta nyaho aslina urang cangkilan kiai di setan-setan ku pamajikan atuh komo tukang karung mah bae juri geledegan ada geus teu kuat kada jandung geus di setan-setan di juri-juri kurang asli na urang kanyahoan ku ari oh berarti aing setan tah maleureun ngomong mah maleureun tilu bacem hiji jeung nu dicandung moal aya anggeus-anggeusna ti isuk datang ka sore datang ka isuk ge moal putus nomor kadua nu susah nya nyaritakeun ka susah moal anggeus-anggeus nomor katilu nu gede hutang moal anggeus-anggeus malah ya guys angges paeh bae eta guys nah hiji Allah tusiku bi syia nomor kedua bayangkeun lantaran indung ti mimiti ngandung ngalahirkeun ngurus nyusuan dan lain sebagainya datang ka onggong-onggong dan lain sebagainya tetap deudeuh da ka anak bae deuk ka mana ge moal anak deuk ka mana ge kela besi anak alo anak we anak maka instruksi ti Gusti Allah wa bil walidaini ihsan sing boga gawe hade anjeun teh ka indung bapa ihsan kalawan hade nu nyaat ulah nyentak ka indung mah ulah marah ka indung bapa lantaran nyana nu jadi sebab ayana urang ngemantak ridho Allah fi ridho walidain ridho Allah terletak pada ridho indung bapa ridho Allah ridho
indung bapak ridho Allah moal ridho Allah ridho walidain. Masya Allah. 2 nomor ketilu wala taqtulu auladakum min imlaq. Kalakuan nomor kahiji baheula ku parmekah teh musyrik nu mantak cek Gusti Allah alla tusyriku bihi syai'a. Nomor kedua kaindung bapa teh sogol urang Arab mah nu mantak diinstruksikeun ku Gusti Allah wa bil walidaini ihsana. Nomor katilu kalakuan urang Arab teh mun boga anak awewe teh asahina sangkilang kukumaha ge tetep bae kunyana dibungkus sirup-irup dikubur. Atawa mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunia teh kubur besi ngabahayakeun ka harta susah nu mantak instruksi ti Gusti Allah. Hei urang Arab cek Gusti Allah macam kan wala taqtulu auladakum min imlaq. Ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun beusi pakir. Kulantaran di dieu teh aya min haji imlakin beusi pakir. Lain ngabunuh langsung dikubur bae. Kumaha kuari? Lamun digugurkeun beusi pakir sarua bae. Membunuh ngaran. Atawa kuari mah azlu bae azlu. Di azlu teh artina begitu dek keluar cai bade cabut besi anakan emang benar gitu lah can mapan ya besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta. Nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup 2 saja masuk kabeh lain kabeh cukup 2 emang kurang. Bayangkan coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atuh kan pendapatan saya kan orang lah iya imah gecan boga ya motor gen kreditan kumaha lamun timbul anak deui ya pokoknya mah besi susah lah ka dituna tah eta kos kitu teh ngabunuh ngaran dilarang ku agama kabeh larang ku agama mun sieun pakir azlu larang ku agama besi pakir mah sieun besi pakir mah. Kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram ngabunuh sarua bae. Aya nu ngabunuh geus kaluar aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elatna min imlaq besi pakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum. Emang na urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum. Muhammad bejakeun kepada kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun pakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazlu dicabut lu teh diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna ye nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian aranjeun kabeh wa iyyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian. Urang makan kurang percaya ka Gusti Allah kurang keyakinan ka Gusti Allah. Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-Qur'an teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian. Wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji eselon 1 sakian, eselon 2 kasia, eselon 3 sakian, eselon 7 sakian emang aya ge diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge. Tah eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian. Guru golongan 1 sakian, 2 sakian, 3 sakian. Eta keputusan. Tah geus kuari diadukeun. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan keneh ka bupati. Padahal bupati ge menangieun Allah, paeh saruanya lagi. Tapi kurang percayaan kayu. Aduh, aing mah geus teu digaji deuk terus bae digawe pokona geus teu digaji. Rempan.
aing teu asup di ngaguruan wah asal dipecat aing mah ke gaji aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa bae tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah nu mantak ipis jasa iman untuk terus aya pendidikan tasawuf maksudnya supaya keyakinan ke Allah mantap dididiklah supaya bergeser keyakinan ke Allah setik supaya pol ka Gusti Allah kena boga pol ka Gusti ini berbagai bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah mandak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah dieueuh ka aya nang Allah kuari aya diurus ku Allah rizki teh ya geus ditulis memeh urang lahir geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae tah supaya keyakinan kos kitu awe mantap ibadah ka Gusti Allah iyalah tasawuf ngaranna mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah geus aing mah dagang moal tani moal deuk ka Allah bae aya teu masalah aya sesuai mah jeung kelas masalah ngan aya teu sesuai jeung kelas ulah cek pamajikanana ka pan teu ka warung lah ka Allah bae pasrah ngojek atuh Kak ngojek ge sarua atuh kurang pasrah ka Allah pasrah we ka Allah sapoe dua poe Kak ieu urang teu dahar geus kumaha Allah bae kieu bae tuh Kak aya geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bang mangguran atuh ai butuh pan kasihan tuh aing dibutuhkeun jak nyana ai di paraban teu eta ai paraban urusan Allah ai butuh urusan aing puyeng jak nyana ieu kakak eta kudu ngaji deuk nasawuf deuk norekat kudu ngaji lamun teu ngaji cilaka aya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan urang mun nyaritakeun keyakinan loba ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bustami lepas kutubul auliya ngan memehna nyana zuhud geus jadi raja zuhud kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi Waalaikumsalam ai maneh datang ka mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi cek Abu Yazid kieu ulama zuhud teh coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia bagus aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu ulama sakitu cek Ma'rufil Qurhi anjing kula ge kos kitu Allah cak Abu Yazid anjing ge kos kitu di negara kula mah aya bae di dahar eueuh bae nya sabar paling ngelem tah anjing ge kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang datang ke kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu mah hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun ka batur di mana eueuh sabar atuh pae cekeun ya berarti can kuat maneh tah jadi ki Abu Yazid al-Bustami jeung ki Ma'rufil Qurhi eleh luhur dina zuhud ku Ma'rufil Qurhi lantaran cek Ma'rufil Qurhi zuhud nu asli mah kos itu aya urang sakadar icip-icip bae sasana bikeun ulah datang ka diendekeun di iman eueuh sabar deuk sabaraha poe bae paeh geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo
cek Abu Yazid Al-Bustami wah taat kula kanjeng ngaguru nu mantep tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid Al-Bustami Ma'rufil Qurhi Imam Isa Junaidil Babagis Sri Sikti ngahiji gitu Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia Masya Allah aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung 2 poe 3 poe geus mulai rada kaluar kesang tis 4 poe geus leuleus kana geus kicep 5 poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancena jak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae sak Gusti Allah eta siapa ibadah zuhud yang anu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu geus anu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu yang dibawakeun ku makhluk kaengge dibere langsung bae ku Gusti cek ya mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk mah enggak saya ngadoa kadalapan teh can aya keneh pandang telat amat cenah abu rupaya hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk mah dengan ka Gusti mah pandang nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asalna sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh tapi kumaha Gusti bae endahan kieu ilhamna ti Gusti tek rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh luhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasap berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanaga cek teu kuat ya saya kulantaran tulisan ada di kota ya nyana ngoranda ka kota ngoranda ka kota datang oge ka kota sejuk di kota dia bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas gegeran di dahar seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ieu make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resepna mah aya langsung ti Gusti gedebug kitu tah mun roti-roti bug ka handap emang pikiran urang kos kana itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah dimana encan wajar jadi wali aing ku ari mah ulah wakazuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren tangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu teh ulah waka khalwa ka gunung kaleuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali nyikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Bu Yazid Al-Bustami Syekh Ma'rufil Qurhi jadi ngaguru deui tah teu bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa nu bodoh mah pan ari anu pinter mah beureuh rezeki mah geus dibagi kekilitrikan mah kekilitrikan bae tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep teu bisa boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok tinggal urang mah nalekeun ye sia geus di bibir aing da kan urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak eta mah percis teh mah kos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik ulang motor lain milik urang dibawa ku pamalingan nah ige
supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula. Mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal mereka jadi kuku make. Kajian teuing nyana di Trisakti di UGM misalnya kuliah, mana selain kuliah deh kuliah lah pokoknya guys. Di mana tuh di IAIN misalnya terus moal bisa. Lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah. Yang praktek lah kudu di pondok pesantren. Jurusan, ilmu kawalian sekolah tetap kudu mondok. Gak bisa. Nyana guru kaditu kaki Marupil Qurhi. Barang datang. Cek Syekh Marupil Qurhi. Ahli zuhud bantak datang ka dia. Aduh, aing nanaon encen ge ngaguru geus disebut bantak aing. Sia di leuweungnya, hampir paehnya sia. Ngadoana teu beres. Bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres. Allah bebeja ka aing. Amoh. Sakit luhur abad sih. Oh parah urusan ada jeung Gusti Allah. Amoh. Murikak bulunya lagi. Murikak bulu. Tapi tetap jangan percaya. Dan percaya cakena. Mainnya Allah ngobrol jeung nyana. Orang lah menceritakan kawalian teh kos gitu. Jadi kadang-kadang hayang seuri, kadang-kadang oh ya eta pendidikan apa gitu. Jangan percaya. Coba aing dek mempercayakeun aku supaya aing yakin. Nyana di luar gegerentesan beta kos gitu tah. Oh, cek sama murid teu percaya ka aing. Murid. Berangkat. Ayo. Dek ka mana? Ngayakinkeun, sia teu yakin ka aing kan? Kan kanyahoan. Wah, bukti sieun bae. Ayo. Dek ka mana? Ayo tuturkeun. Sok loba omong ulah mata tanya. Ayo aing boga babaturan. Datang ka aing babaturan. Wow, sono. Biasa adu tangkep lah. Wow, atuh. Kedatanganku Ki Marupil Qurhi poharnya. Cari. Terus dibagiakeun cai, kopi dan lain sebagainya. Ke ulah ka mana? Dahar. Akhirnya bener sate. Daharlah di luar. Nu boga imah Syekh Marupil Qurhi jeung murid anyar. Zuhud bantat teh. Dah. Cek Syekh Marupil Qurhi. Dah, ka muridna. Kan lamun can aya izin ti guru moal. Dahar. Begitu Syekh Marupil Qurhi ngadahar sate hiji, ngahanem lagi. Didelekeun ku duaan. Pan teu di daharnya. Ngan hiji doang. Dikuyah-kuyah kunyana. Ku Syekh Marupil Qurhi. Endah dikado aku. Ke sekolah pada pamit baik. Sok dahar belum pamit. Atuh geus pamit, tinggal nu duaan. Urang cenah ieu. Ngadahar sate sakilobana itu teu ngadahar, urang ngadahar dilojokeun. Ieu pan teu beres sih berarti sate. Teu beres ya kajian kuku bahagia. Sebab Syekh Marupil Qurhi mah lamun beres mah sok dahar bae. Coba urang tes. Datanglah ke tukang sate. Waalaikumsalam. Iya sate kan geus dibayar. Masalah sakian teh. Menang nang ti mana? Menang meuli. Nu bener ya. Bener dong meuli. Nu bener ya. Urang lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan dek dicek. Ieu embe naon nu sabenerna? Pan bisa marah gitu. Kula. Kedatangan guru kula Syekh Marupil Qurhi kemudian dahar. Aduh eta satena kunyana diicip-icip jadi balang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah. Masya Allah. Hampur aja na kula can tukang sate. Emang kurang gitu. Embe paeh ku kula di sate. Cak anu bantat zuhud teh nyahoan kitu cenah tah. Guru urang embe paeh teh embe nu teu dipencit di sate kok kanyahoan. Pan urang mah eta mun lamun urang mah terus ya urang ada bangke tah. Tuh. Atau pati bangsa beget ku sate teh jangan apa. Atuh teh jangan urang biasa bae.
dek bangket tadi naon pokoknya mah 15 tusuk. Aduh, atuh mamang teh kudu gitu ka tukang sate teh hampura geus pokona jadi kulah yang gede untung aya embe pae anyar kanyawan lah geus disate bae. Guguran datang ka Sumarupi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek nyaritakeun embe pae nya. Jangan geus cahudi bae. Tah cak muridna teh cak muridna. Mama, geus kula yakin ka mama. Yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa dek ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah. Maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha? Aya atuh atuh mah mau ngobrol terus ya Allah. Oh yang cenah ini. Kos itulah kutubul aulia. Lu mantap geus hese jaritakeun ada. Nyana komunikasi terus bae jeung Allah. Menginum sangat dibejaan ku Allah dahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya. Mentak sok aya ngahuleng bedek dahar ge kieu bae. Engke beusi di lembur urang anu ngahuleng kieu tah. Bawa ka grogol eta. Edan anyar eta. Ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jas. Nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh. Mentak mun hayang orang diangkat boga derajat tetep kudu masantren. Teu bisa tuh masantren. Cenah masantren modern, teu bisa. Masantren modern lain ulah terus sekedar ilmiah jangan ramekeun negara, urusan politik, bae jurusan-jurusanana urusan agama. Ngan endeup ngajurus ka darajatna salapi, teu bisa di modern. Lain ulah modern teh ngan sebatas beung. Naon bedana jeung SMA, jeung asad dan bedana. Taruha tama. Ngan beda ngaran dong sanawiyah. Eta doang beda da sakit sarupa. Jang derajat lah tetep ngantren. Ieu beusi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya masantrenna di mana heula sabaraha taun masantrenna. Sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter. Moal anti jasa. Hiji alla tusyriku bihi syai'a. Dua wa bil walidaini ihsana. Tilu wala taqtulu auladakum min imlaq. Yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Apa? Wala taqrabul fawahisha. Ulah sok deketan bangsa fawahis kabair zina deket bae ulah komo zina. Nginayahan kana cacak-cacak deket ulah teu komo zinahna. Kitu keneh pemabokan, kitu keneh perjudian. Mazhar min hawa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar. Ari karena Allah mah pasti bae sih. Pan aya nu kieu ye, jelema teh anu kieu. Aya anu wani nonton orkes teater. Lamun sasaha. Lamun aya sasaha mampu. Aya nu kos kitu. Anu wani aya saha saha wani bae. Waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka tah jelas. Ieu mah di deuleuh geus ka anu wau teh we anu wau teh. Oh, aya maleng. Emang bener loba wau ih. Lamun aing nadi ditu mah di Pandeglang nu wau aing daek nonton orkes. Aya di dieu mah mun pan aing dikiki jadi ustad-ustad ku batur ih. Ieu ustad aing teh kiai, mun aku nonton orkes. Tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokona mah. Ya Allah, tak eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia. Tuh gitu kan, nonton TV teh aya di loba jelema embung, mulus kieu bae. Haram. Giliran di kamar kieu bae. Sorang, tenang. Sorangan bae di kamar, blontek kiai tolol. Jadi aing mazharo mah bener bisa dijaga wa ma baton anu henteu. Gitu. Adi dulu loba jelema mah mun ka HP ge haram. Ya, haram. Oh jelema bae. Eta loba teh kiai nu geus kitu loba teh. Kiai loba. Ai bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan mah geus ngajebur tah mah heula. Ieu mah kiai. Ai di loba jelema yang murid mung tapi sorangan boh. Tak etah henteu wa mabaton mazhar berkurang lillah berarti
mun kadeuleu ku masyarakatnya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta silakan tabakos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti kerlobaan kersorangan akur baik nu dipake kasieuna Allah sedangkan Allah mah neulekeun teureus neulekeun goib Allah mah sugan aya nundutan la takhuduhu sinatu wala nah teu pernah sare Allah teu pernah nundutan acan kurang di bos mah bisa bah bos keur nundutannya jelak bae tuh guru keur deulekeun nya ayo ngarokok bae ngaji los masalah teu kadeuleuk cenah teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos itu mah henteu ikhlas kalima wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek bunuh maneh kawak-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekal bunuh kumaha kahayangnya namae ngaganggu ka nyana bodoh nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ieu mulibad jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek bunuh awak-awakan allati haramallah nuku Allah diharamkeun illa bila kecuali hak mangga model kumaha ngabunuh deui qoad ngaranna atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bodoh mun di negara Islam ku ari nu murtad bodoh mana deui rajul muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson aya ge bunuh sarua bae masyaallah nyana nikah biasa halal kemudian sanggeusna merasakan nikmat nggak ngerasakan gitu ngaranna jima hasil halal wari zina jeung nu sejen tak eta teh wajib dirajam paehan eta mah hak masalah teh menukos kitu ya na inul limadzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyinu lima tadi nugus dicaritakeun wasaqum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusyriku bihi syai'a nomor kedua wabil walidaini ihsana nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq nomor kaopat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nomor kalima wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq nah ieulah nu kudu diperhatikeun bener-bener lantaran ieu nu keur kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakeun ku kaum kufar wallahu a'lam bissawab.